Allah terutama Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani dihaturkeun ku urang disambungkeun supaya urang engke di akhirat ya aku sakadar sakitu hayang salamet urang teh hayang salamet di dunia wal alah di dunia mah jasa keudeuh di akhirat ieu ketika ngagebrah neraka Haji Pendi dihareupeun di dinya jeung Ki Fudoli ieu nu hese ge jeung Haji Rusdi kieu bae eta hoi cak malaikat keur daraon di dinya ka sorga teh nyaho jalan ceukna emang tadi dah kunaon cak malaikat mah teh nyaho jalan nyaeta atulah ceukna teh atuh geus bae ka neraka Anas embung ceukna embung atuh ka sorga ai jalan teh ka deuleu jelema nu karitu mah. Iya, nu diharapkeun ge kan syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teh ngaharepkeun deui ti para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama. Lamun urang keur mejeuna kabingungan jol we aya wali Allah. Tanya, "Pen, keur naon sia?" Iya saya, bogo iya kenal ente, ya saya memaca sok kutub robani terkenal. Oh cenah kula mah macana sih teh hayang anu numbak bae goblok sia mah. Iya tah. Nanya aja kasih Haji Rusdi saya kenal kayak ente. Iya saya, nu sok kusia digurus-gurus teh ari haul, eta sih. Mau dibejakeun lah we tuh Masya Allah. Nah saat-saat orang bingung ya Allah ya Rabb ditulungan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir dengan penuh keyakinan Masya Allah. Mantak aya we anekdot setik Ki Fudoli kapanggih lah jeung awewe di akhirat ya. Awewe teh nanya artis geulis ieu mah. Oh, pohara ieu. Libanon ieu mah. Kan cicing di Jakarta. Ieu lain Ki Fudoli. Masya Allah hadena ge kapanggih di dieu. Ai kitu kunaon? Kula dek jebrang ieu jembatanna leutik jasa. Sugan be aya kiai mah kula bisa salamet. Ayo tenang bae sih Ki Fudoli. Biasa kan tukang ceramah mah kan gitu. Kieu ai hayang salamet mah. Neng berangkat ulah kasih si kagigir ulah ingat ka dunia ulah ingat ka jabatan ulah ingat ka kemewahan pokoknya mah berangkat menuju surga insyaallah langsung berangkat doana tuh insyaallah cak Ki Fudoli didoakeun langsung berangkat dihareup Ki Fudoli na di tukang langsung pas tengah-tengah neraka goyang jembatanana leutik ngaranna ge jembatanana atau itu mah tuh konsentrasi kan artis mah Ki Fudoli neuleuh bujur awewe goyang. Ya Allah, Ki Fudoli mantep jasa. Ya Allah, nyingsat deui sial jasa. Ya Allah, ya Rabb. Ai artis mah datanglah ka surga alhamdulillah. Jangna salamet ye. Barang deuleu ka tukang Ki Fudoli. Hah, ka mana? Cak artis saeureum. Nyaho-nyaho aya suarana bet tolong. Bareng ka neraka sial Ki Fudoli. Maksudna lobalah nganasehatan batur horeng poho dirina. Gitulah hati-hati. Ya, loba jadi penasehat-penasehat. Coba jelema anu jadi penceramah-penceramah. Batur lah lulus di nasehatan di ceramahan. Ai kiaina. Di ditu mah di Lampung makan gitu. Maksudnya ditahan sedekah ke masjid ai kiai na mah henteu nya mah di ditu ai di dieu mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah urang cerita syariat cerita thariqah cerita hakikat pondok pesantren teh seputar eta nu diaji teh cerita tentang Islam cerita tentang syariat kitabna ti mimiti sapinah nu leutik
datang ka minhaj raudhah nu gede. Tapi ketika orang asup ka wilayah thariqah urang geus dadah ka syariat. Mendak wariba jelema loba nu berthariqah tapi horenganan syariat-syariat keneh. Kuduna makan pepegatan jeung syariat, pepegatan keyakinan ulah ka makhluk ka Allah. Iyalah anu hese henteu hese ngan perlu bimbingan sakumaha tadi Kangjeng ngabimbing Sidina Ali. Sidina Ali ngabimbing lain ka Sidina Husain unggul loba murid-murid Sidina Ali. Tinggal kumaha jalur-jalurna. Mentak di Indonesia aya Jatman, Jamiah, Thariqah. Nah aya Jatmi eta mah zaman Ki Mustain baheula. Nah ieu mah keur carita bae keur carita. Ulang menyaritakeun perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Tileletik tadi geus. Da ala kadar geus kuari mah nyaritakeun geus jadi wali mah. Ya. Aya nu seseorang ngaranna Arif Abdul Hasan. Manehanana ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Urang Mesir. Zarah ayah biasa. Wow, Masya Allah dibagjakeun segala rupa. Zarah kata Syekh Abdul Qadir langsung dibere wirid sholawat zikir sababaraha poe lah didinya. Begitu dek balik nyana mikir ieu balik Baghdad Mesir teh lain lalakon deket jauh. Perjalanan anu jauh kitu kan ngabutuhkeun bekal sedengkeun duit teu boga dahareun teh aya. Nah ieu mah tinggal kumaha ieu sih kajahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu menghadap ka mana Arif balik sing hade nya ilmu-ilmu anu geus diturunkeun laksanakeun mohon insyaallah supaya mantep tawajuh ka Gusti Allah. Ya mikiran beki aya naon dipikir ku maneh mikiran teh Baghdad Mesir teh jauh aju ieu teh teu boga duit jeung teu boga bekal geus percayakeun ka Gusti Allah mulai kuari ulah percaya ka duit ulah percaya ka roti ulah percaya ka materi hiji bae Allah kumaha Allah akhir cenah hirup insyaallah kumaha Allah bae kumaha Allah nyangakeun atuh doana ngan sakieu bae cek Tuan Syekh Abdul Qadir besi lapar-lapar teuing kenyot bae ieu tah curug maneh sakitu bae kenyot curug maneh ade curugna dicekel ku Tuan Syekh Abdul Qadir tek berangkat boga keyakinan ka Tuan Syekh Abdul Qadir seperti eta sapoe dua poe masih kuat ka tilu poe teu dahar geus teu nginum tinggal kicep eta mah kuat keneh Arif Haji Pendi mah asana geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakieu ge dahar teh innalillahi. Begitu geus teu kuat ka 4 poe teu kuat dikenyot bae curugna. Masya Allah sakenyotan doang seakan-akan dahar anu loba seakan-akan nginum anu loba ilah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir terus sakenyotan doang datang ke Mesir geus teu dahar-dahar mantak coba ke balik ti dieu ngenyotan ieu bae. Ieu kahebatan. Karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mah urang lamun nyaritakeun karomah teureun merenung teureun tercengang ajib anu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Mendak aya wali anu dipanggil ku raja. Raja manggil 3 tokoh lantaran ieu boga endog 5 jelemana 3 hayang kabagi rata endog 5 jelemana 3 supaya kabagi rata saha nu bisa cak raja lamun ieu jelema nu bisa berarti hebat pikiranna lamun teu bisa berarti barodo kabeh panggil nomor kahiji ahli ahli ekonomi coba ieu jelemana 3 saha-saha cek ahli ekonomi kula pemajikan kula jeung maneh oh jadi kula kabagian nu rek dibagina endog 5 supaya kabagi rata kumaha eta pengusaha kieu BUD jalan hayang kabagi rata mah ya tetep bae meuli deui hiji
jadi genep atau kos gitu gampang masalah engke ka dituna ngajualna cara jualna taekeun hargana gitulah ahli ekonomi mah penting untung rugi nah kos kitu mah tuh atah cek raja coba PNS anak buah-buah aing coba ka dieu kumaha ieu carana ieu ngabagi 5 supaya rata anak buah raja dipanggil ku tuan raja atuh babari tuan raja 5 hayang kabagi rata mah kumaha atuh sering hiji aju jang tuan raja hiji jang pemajikan tuan raja hiji kan ngeunaheun sering hiji nu 3 deui panu hiji deui jang kula nu 2 deui asupkeun ka kantong siapa bawa enti kitu bae pamarentah mah kos kitu meureunnya si ada gambaran puara itu sekali dia coba cek tuan raja yang tuan raja hiji yang pemajikan hiji yang kula hiji nu 2 ka kantong ke boblog sia mah can cair keneh bae aya Nasrudin Wali panggil coba Nasrudin bisa kada aya naon tuan raja endog 5 hayang kabagi rata nu 2 ieu geus teu bisa ngabagi coba maneh pembagian ke hiji kieu pembagian kedua kieu coba maneh tuan raja letik tah carana kumaha yo atuh kieu tuan raja jang tuan raja hiji jang kula hiji jang pemajikan 3 pan siapa kos kitu teh adil etalah adil seadil-adilna insyaallah eta hukum paling adil teu arti aing mah coba dalilna kumaha ieu jang tuan raja hiji jadi 3 lantaran tuan raja kan geus boga endog 2 jadi hiji 3 kula ge sarua bae boga endog 2 jadi hiji tidak apa majikan makan teu boga endog 3 jadi siling 3 pinter oge maneh jeung kitu lah ialah hikmah seorang arif tetapi lain sakadar sakitu horeng pimaknaeunana nu mantak awewe dibere 3 teh horenganan panjang sebab nu bisa nganyileng-leuman teh horeng awewe lalaki mangan bisa totoker doang sok aju ka mana bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun hukum anu ngahukumna seorang arif pasti cair bae boro-boro keur bener keur salahna ge jelema bakal kaharti bae ya Allah ya Rabbi gitulah seorang arif nah di akhirat di akhir zaman engke kan orang bakal datang Dabah, bakal datang Dajjal, bakal Imam Mahdi. Saat-saat Dajjal datang ke mejeunah rit anu luar biasa. Kemudian kitu Dabah. Nah ieu kan aya tulisan kafir gitu. Inggi surat sabenerna mah lain engke mah dijelaskeun secara nyata. Ayeuna ge ku para aulia Allah mah ku para aulia Allah geus katebakeun. Nu mantak caririk para aulia Allah mah ti penting teh sebab naon ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat. Ditarang manusia geus aya bahasa munafikat. Naudzubillah min dzalik lamun eta kabawa terus ka akhirat. Nu mantak eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat. Jang keselamatan bangsa, keselamatan negara, keselamatan umat supaya saralamet kabeh ge. Lamun Imam Abu Yazid Al-Bistami anu lahir di Bistom baheula manehanana bingung lantaran di negara teh kalut. Munajat ka Gusti Allah teu pernah aya isyarah ninggalkeun negara Bustom. Maksudna minta isyarah ya Allah ya Rabb manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat. Geus kumaha kahayaangna bae manusia. Nagara teh kieu geuning kaayaanana. Kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh. Ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha. Nyuhunkeun Gusti abdi teh datangkeun seseorang ka abdi. Jang bisa musyawarah. Cicing wenek ieu torojol teh ieu jelema naik kuda. Ah ieu meureun ieu utusan Allah. Kabeneran matana teh hiji. Matana ngan hiji. Masya Allah ditanya ku Imam Abu Yazid.
Bucek Imam Abu Yazid bananta anjeun sa ai kula teh ieu teh dipanggil ku maneh teh ya keur aya di gunung ieu teh kadenge suara maneh diutus ku Gusti Allah titah ka dieu dek musyawarahkeun nagara. Oh bener titah ngabentakeun mata anu sabelah deui ieu teh mata teh tangan sabelah neuleuna tanda di nagara teh kuari teh ieu jelema teh matana keur neuleun teh sabelah ai kudu hayang nyaho mah rata bae diisarahanana ya Allah ya Rabb. Titah meulah titah mukakeun mata nu sabelah ieu. Kieu Abu Yazid. Cek eta wali teh. Aya anjeun teh saha? Engke heulanan. Kula teh diutus. Nah, kulantaran sakitu menta geurage ka Gusti Allah. Ieu mata teh supaya bentak sebab jelema lamun bentak teh sabelah dedeuleunangan sabelah bae lamun deuleu sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka menta geurage ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duanan menta munajat Abu Yazid Al-Bustami ka Gusti Allah ya Rabb bukakeun mata abdi bukakeun mata hate abdi bukakeun mata hate umat-umat Gusti bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti abdi apal bahwa Gusti teh nyieun sorga abdi apal Gusti teh nyieun neraka geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we Gusti kabeh wali mah doana kos kitu. Eueuh nu ngadoakeun silaka kabeh. Salamet urang jeung peuting teh. Kasaha bae salamet bae. Boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae. Loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali. Ku wali mah kos kitu. Mantap jadi wali mah sabenerna mah lain cara Habib Muartadi lain. Asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali. Jadi wali mah henteu. Kan bau wali. Bau-bau wali tah Abu Yazid langsung munajat ka Gusti Allah hasil munajatna Abu Yazid degrak endek cicing kumaha cak aing ulah sok gerak di luar nafsu ulah sok gerak make nafsu wayah perang kumaha cak aing perang teh wayah cicing kumaha cak aing geus minta keputusanana ka aing cak Gusti Allah hubungi deui ku maneh tah jelema nu diutus ku aing. Dina isarahna seperti eta. Akhirna Abu Yazid teh datang deui ka eta horenganan eta teh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Nah, jadi neuk naon bae ge urang teh munajat ka Gusti Allah. Hatta neuk ka Mekah ge kan urang titah munajat. Urang neuk kawin munajat ulah sakawin-kawin. Kajian teh geulis. Lamun ke makan hati kumaha? Mendingan kawin makan nu geulis tapi bagus. Nah, ngan dibandingkeun ku urang aya nu geulis makan hati, tapi aya nu jore ka urangna tenang, tentrem. Mending mana? Ye, goblok sia mah. Aya nu geulis bae makan hati ge. Tapi eta larangan. Mendingan anu jore sederhana tapi tentrem. Urang ka mana bebas. Moal aya pikiranna naon? Deuk nyaba ka mana ge tenang. Geus 15 poe ge ditanya pan sia eta teh inget ka pamajikan henteu emang kunaon gitu henteu kunaon teu melang teu naon lain besi ku batur sanu hayangeun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horeganan dina ilmu thariqah aya munajat ka Gusti Allah menta petunjuk-petunjuk jang bangsa jang negara jang kelangsungan jeung keselamatan. Lamun kula nyaritakeun seputar perjuangan kemerdekaan, ieu teh andil ahli-ahli thariqah anu luar biasa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, seluruhna Aceh, Palembang. Ieu teh andil ahli-ahli thariqah tertulis teh ngan teu make cara Haji Rusdi tanu ngagantung dia naon ieu. Peneng ai kata maka kos kitu ahli thariqah. Eta mah ahli syariat teh mah kos kitu mah capek tah make aikat keneh mah.
kuntal kantil tadi isuk-isuk kayak makula bos biasa kumanda ke hotel ya jadi iya andil ahli thariqah kula boga sejarah-sejarahna di Aceh ahli thariqah memperjuangkan negara Aceh Indonesia khususnya Aceh umumnya Indonesia termasuk Jawa Timur termasuk Jawa Tengah termasuk Jawa Barat termasuk Banten Tangerang itu terlupakan ke pemerintah keandilan ahli thariqah Masya Allah catatanana baheula di Gus Dur aya kuari di Habib Lutfi aya kula nyaho Masya Allah catatan dengan eta mah dirahasiakeun urang teh kapan hirup itu penuh rahasia susumputan sebenarnya urang teh hirup teh urang teh susumputan lolobanakeun jelema teh nyumput di pamajikan padahal mah ieu urang aya nu nyumput di awak urang teh awak urang nu kadeuleu adalah zahir ruh ieu nyumput di awak urang horeganan ruh teh ieu keur nyumput jadi jasad teh tempat panyumputan roh nu bakal bari ka Allah mah sebenarnya mah roh kunaon eta roh teh diurus ku urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar nyaritakeun bahwa amanah jeung titipan langsungkeun alhamdulillah urusan penataan-penataanana dipersilahkeun saha anu hayang mantep ibadah ka Gusti Allah tatalah syariatna menuju thariqah ti thariqah nanti engke ka hakikat supaya orang bisa selamat di dunia wala akhirat tapi sebenarnya mah sakumaha tadi dah nya dongen Tuan Abdul Qadir aya di orang Mesir pengusaha tajir pengusaha datang dekat Tuan Abdul Qadir teh diengke-engke bengaranna ge usaha datang ka 40 tahun teu kaburu ka Baghdad barang geus 40 tahun kakara ka Baghdad barang datang ka Baghdad cek orang Baghdad atuh Abdul Qadir mah geus maot jujungkelan ya Allah ya Rabbi hanas engke-engke bae barang geus datang ka dieu geus maot ceurik ku cinta-cintana jeung yakin-yakinna ka Tuan Abdul Qadir sila nu rapih dihareupeun makam geus sila peureum geus peureum napas diatur kumanehanana difokuskeun ka Gusti Allah jeung Tuan Abdul Qadir tiba-tiba Tuan Abdul Qadir na muka blah kuburan langsung keluar urang lamun nyaritakeun kos kitu teh kadang-kadang aneh ngan muka teh lain haju muka blak haju keluar gitu lain haju ngobrol nyaritakeun hajat atuh lain kitu sia mah kos kitu bae sih urusanana tah urusan zahir lain dia urusan gaib tapi seperti eta lamun digambarkeun ku urang seorang tajir langsung sasalaman pedagang dinasehatan geus dinasehatan wiridkeun padahal geus maot Tuan Abdul Qadirna wiridkeun ieu shalawat munjiat wiridkeun ieu zikirna hatur nuhun jadi beat eta Tuan Abdul Qadir mah geus maot langsung hudang deui ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung alhamdulillah batur teh jarawa bahwa kula mah ieu kapanggih jeung Tuan Abdul Qadir teh balik di jalan terus sambil zikir datang ke Mesir jadi wali babari orang jadi wali ngomong nama babari iya wali itu wali tapi maha kawasa Allah maha suci Allah seperti eta lah nah urang nyaritakeun karomah para aulia-aulia Allah nu sejen ge loba ulah kudu ka Baghdad di Tangerang bae nu boga karomah hambalan di antara karomahna tah ieu karomah Tuan Abdul Qadir keur aya di dieu ieu tenda dieuweuhkeun tapi kan teu panas ngan bagundula deuleu we kaluhur hujan tah moal tapi ieu karomah ngaranna lamun kukula dicaritakeun seputar haol ieu piluh ku karomah Tuan Abdul Qadir karasa luar biasa nah ku ayeuna sakitu urang niatna kabehan anu kulanya hobe nya di Madura Jawa Timur Jawa Tengah nu bebeja ka kula ye kemudian di Medan Kalimantan Padang Lampung nah ieu anu